Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun di Danur Agustita. Di dieu abdi bari ngadugikeun dongeng anu judulna Asal Muasal Reungit Sok Disadana Ceuli. Di zaman baheula aya hiji kerajaan nagara reungit anu diratukeun ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida. Tentarana geragah, kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida gindingna, pakaianana harurung herang, ditambah make gelang jeung suweng emas atawa perhiasan anting-anting jeung giwang emas. Mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling aya sosok jelema nu asup ka karajaan reungit eta. Kabeneran tentara anu jaraga keur sare talibra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra. Karayap eta jelema ngadeuketan sang ratu reungit. Tuluy suweng emas nu dipake ku ratu reungit dicopot. Tapi kakarak ge rek dicopot sabeulah ratu reungit eta kaburu hudang manten. Tuluy gogorowokan, "Tolong, tolong, tolong." Eta jelema langsung kabur kaluar bari mamawa suweng sabeulah. Tentara anu jaraga tuluy ngarudag, tapi eta jelema angger teu kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rahayeutna. Sakabeh bangsa reungit kudu nareangan suweng anu dipaling eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuri jelema, ceuk ratu reungit teh. Ti harita sakabeh reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari. Reungit-reungit teh masih keneh nareangan eta suweng nu sabeulah. Nempoan kana unggal ceuli jelema-jelema bari disada suweng cenah. Sakitu dongeng anu didugikeun ku simkuring. Kirang langkung nada dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.